Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Geni Saresmani ti kelas 10 Di dieu simkuring bade ngadongeng ngeunaan dongeng anu judulna Lutung Kasarung. Aya karajaan di zaman baheula anu miboga dua putri nyaeta Purbararang jeung Purbasari. Patukang tonggong jeung Purbararang anu unggul pikasebeleun ka batur. Purbararang mungeun mun Purbasari jadi ratu. Nya atuh ngarah diusir ti karajaan manehna. Nitah dukun keur neluh Purbasari ngarah boga panyakit kulit. Tuluy Purbasari diusir ti kerajaan terus cicing di leuweung sosoranganan. Di dinya Purbasari dibaturan ku sakadang lutung di anu hideung nu bisa ngomong. Anu tiasa ngajaga Purbasari. Hiji waktu lutung nyieun talaga keur mandi Purbasari. Barang mandi di dinya dadak sakala kabeh panyakit Purbasari leungit. Tanpa lebih hilang tanpa karna. Purbasari balik deui geulis siga bareto. Akhirna manehna balik deui ka karajaan. Purbararang teu suka kana kaayaan ieu. Manehna nyieun helah deui nyaeta ngajak Purbasari pakasep-kasep pisalakieun. Purbasari mawa lutung diaku jadi pisalakieun. Barang diseungseurikeun, atuh jelengek si lutung teh jadi satria anu kasep. Sing horeng si lutung teh jalma ti Sanghoyang Guraminda. Nya atuh akhir Purbasari kawin jeung si eta satria. Sakitu wae carita ti simkuring ngeunaan Lutung Kasarung. Hapunten bilih aya anu lepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.